Bisi. Oh iya dia nya. Nya. Oi. Ya. Bang Edi anak kemana? Be, ada mau disuguhan kopi eueuh. Entong lah Ya. coba. Itu wae nya. Bejakeun nya. Gede bejakeun. Nuhun Bang Edi. Wah. Dulu cimoy. Heh? Nyaon nya udah belengep na teh saha. Lumayan. Nah kumaneh deui sama bagian duit mah. Iya kumaneh pelakeun tah duit kumaneh. Isukan apa? Ulah percaya anu ngaran-ngaran si Jiwong. Oh, Mang Jiwong. Si eta mah siluman, Pak. Siluman si eta mah. Jadi di urang ge nafsu ya. Si Jiwong mah geuning cucung urang teh moal bisa dicekal wae si Jiwong mah. Oh, paingan. Butut si eta mah. Paingan loba nu katipuna nya. Balatak, Pak. Ayeuna ge tanahna dijual. Tolong dijual. Terus teh naon deui nya? Tangkal kaina dijual. Ya, wah pake membayar hutang geus teu bukan naon si eta mah. Aing kali pamajikan unggul saurang benernya. Nah, eta ge teuing ek digadekeun ting moal tah. Aduh, aing mah lebar pisan euy. Mun digadekeun teh ulah dikasasakeun sep, bejakeun. Kudu ka Jiwong nawang eta mah. Kudu rada-rada di tukang. Oh, aing bisa kitu mah nya tuh. Ya. Sugan apal di mana nu anyar Mang Jiwong? Nu ajong anyar. Nya. Ai jalannya terang, gampang. Aduh ya, si teh aing teh apal keur nagih aing teh lagi hutang. Ye, nah eta mah terserah. Nya meureun aya pemasukannya dituduhkeun jalanna. Sep, kali lagi teuing. Sorangan ya. Aya sabatang mah. Ya. Si anjing gaya wae bos beuteung badag mare urut sabatang. Kayak mun geus hasil ku urang diberes. Tuduhkeun we heula aya nama jalanna ka mana? Aing mah bos teh gagal beuteung we gede. Aduh. Aing lieur ku masalah beuteung mah euy. Tuh, jalanna nya. Tuh kan itu lempeng. Jos lempeng. Tot ka mangih pudunan. Nya. Belok ka kiri. Jos aya kandang B. Tah, kandang B nya. Kuiran. Siapa lieur ka aing teh? Aing nuduhkeun sih kapan ku aing teh sebenarnya udut sih. Bener ya ge. Tuduhkeun wae. Tah, aya kandang B. Kuiran. Set. Kuiran kandang B. Geus di kuiran aya balong belah kiri. Nya. Set mudun ka dinya. Oh, tidinya teh jauh. Dinya jauh kene. Aduh. Tah, tidinya teh jes nanjak di ketonggo. Lah ku aing teh sebenarnya udut sih teh jauh-jauh teuing nuduh. Emang jauh imana? Aduh, aing jauh. Nanjak jes aya pudunan. Nya. Belok kiri aya gawir tak kadinya. Keperus aing meureun. Avannya. Aduh, aing udut mah geus udut tah, tidinya tenang aya keneh. Tah, tidinya pas gawir yo. Eta teh jalan setapak. Ya. Ambe teh lieur teuing, ambe teh lieur teuing ya sorangan. Aing lieur musingkeunana ye. Ya. Ya, ambe teh lieur. Lieur urang musing urangan. Tah, tiga wir eta teh aya di belah kiri. Tadinya. Oh, eta imahna? Jungkrang. Tah, nanjak di katong geus saeutik. Aya saung. Tah, didinya. Oh, nya atuh kitu mah. Jangan di belah kiri. Nuhun sepnya. Urang ka ditu lah sugang aya Mang Jiwongna. Kan kuiran heula kadang bena wa. Mun teh di kuiran mah kapanggih. Aduh, aing kudu ngeureun kudu kadukun meureun aing kudu ngeureun kadang bae mah. Henteu kuiran hungkul kitu tah set sakuir. Tah, terus karek lanjut teh. Oh, kitu. Nya bener. Bener sok atuh ke belah itu jeung jalanna. Sep nuhun nya. Nya. Eta geus bener tah urang mah sep. Ke mun hasil mah ku urang dibere lebih gede. Ya. Yo sep. Nah, ieu teh bener kitu ngabejaan teh nya. Piraku kuring teh ngiril yang kandang domba aing asa teu percaya euy. Aduh, eta tah kandang dombana nama aya tugana kitu kuiran heula 2 kuir mah bosa kuir. Tugan kapangginya. Tah, ieu kandang dombana ieu aing lamun duit leutik mah sanggeuk ku kuiran ka dieu teh. Ieu kandang dombana ku urang geus dikuiran. Oh, ieu kandang dombana teh euy. Aduh. Dikuiran heula cenah kandang dombana teh urang kudu nguiran kandang domba. Oh, tah ieu kudu nguiran kandang domba cenah cek si Asep teh ngabejaan ka dieu teh. Biar aku si Asep ngabodo deui ka urang mah nya. Cik atuh sakalian ieu teh mah ulah dibobodo deui. Atuh, ieu kudu sabaraha kali cenah nguiran kandang domba teh nya. Jalanan kuiring kandang domba teh euy. Kudu cek ka mananya hasan mah kakatuku kitu. Nah,
Tadi si Asep nurukeun jalan teh ya. Aduh aing Sep maneh mau ngusulkeun ka urang gitu ge teh. Kagila-gila teuing emang jiwong utang gede coba lompat. Eueuh ditelan imah teh jauh. Alah si Asep nyasapkeun ka aing meuni kurang-kurling kalau wong geledegan ieu. Gusti ka mana teh nya inditna aing jalan ieu. Ka mana teh ieu si Asep nuduhkeun jalanna. Uing mending keluar kuit sirnya sasat dia di leuweung. Allahu Akbar, leuweung geledegan. Sieun pisan atuh. Bah. Ieu teh poek Ieu euy. dukuna. Oh, ini becik kieu. Sama sarua mah kacamata. Naon? Aya perlu bah, Perlu naon? yang beunghar. Gawe beunghar mah. Terus aing ge gawe. Gawe. Pan geus gawe mah cuman hayu bae teh dukun teh kumaha sih aing mah. Ieu teh bener teh ieu nu cek si Yosep ieu teh. Heueuh meureun da anu nyukeun imah nage ka dieu. Mun nya becik kieu anjing geus juga tarsa. Ajeun nu penting mah teh beunghar. Bah, Naon? teh bener teh sih. Rek naon ka dieu? Namun hidung-hidung teuing. Heula ieu teh budak kolot ieu teh. Aing ABG. Selalu tipisan. Lain mah dipoek bang nih teka dulu nih lebang kabeh ya teh. Heuh di kacamata bukan kacamata. Mata buka. Sugan tembak teh teka dulu turunan jin tomang. Bah, ya kumaha urang hayang beunghar ya. Heula ieu teh. Rek naon heula? Hayang beunghar nah erek naon kumaha sih mah ieu mah teu ngarti aing mah. Hayang beunghar teh pan loba ya beunghar ku duit. Beunghar ku dunya. Dunya tuh. Sawah tuh. Coba sawah tuh. Yang beunghar ku Duit. Oh yang duit. Gampang lah. Ya ieu mah rada lola dukuna. Gampang yang duit mah. Wah gagal. Sok. Teu rada gobloknya. Rek nu alus. Rek nu Goblok geus. Goblok sia dukuna. Balik si Yosep Heeh. mah. Ieu kumaha ieu telepati aja nu kieu Pan patut. aya dua ieu. Rek nu alus, rek nu sedang anu jitu. Geus we bah kieu we nya nu pang alusna wae sok burukeun. Ieu kudu bawani mayarna heula. Buru bayar heula. Sabaraha tarif nambah? 1,5 juta. Anjir, dulu mi tarik-tarik Nah, eta mah teuing. meres atuh. Pancek si Yosep kalau teh 1 juta cenah si Mbah ieu mah bager. Elmuna alus. Biasana mah gratis cenah. Mbah, Nu gratis. Tah si Yosep teu wawuh ka si Yosep abah mah. pan manehna geus dudukun ti dieu cenah hayang kawin ngan teu kawin-kawin manehna kakarek sakali disebutna kudu 3 kali ka dieuna. Heeh. Geus teu geblegeun duit. Dia cenanya. Apaan heueuh itu bae Nganter kumaha ieu hayang pasien beunghar tadi sok. teh. Kudu poin we ba urang balik deui da jauh ieu capek. Nya. Angan pan aya abah mah tararang nginget-nginget nu datang ka dieu. Geus wae nama meureunana hayang beunghar we kitu nya. Heueuh hayang beunghar Mbah. Kadinya deui. Nya ai geus eta mah nya aing geus puguh hayang beunghar mah keun ke ku abah digawean lah. Woi. Ieu mah dukun teh kieu patut aing mah asa teu percaya. Nah geus we heula tuturkeun heula. Apaan heueuh sia mah nya aya dukun teu kaboro diangir-angir acan teu kabari sampo-sampo acan. Next ka jatuh da cicing lagi tuh di gunung kieu. Iya heueuh atuh cik si rada pantas dalam meuli bejig kieu anjing beuh hidung perong alebatan aing. Jauh ti warung. Hah? Jauh ti warung. Heueuh nu kieu mah da lain ku sampo atuh diangirna ge. Tumpang mawak ke Ku taneuh porang teh sia mah nu kieu mah. Iya rek dituluykeun ieu. Sok atuh. Geus tawar we tawar 1 juta gitu. Heuh. Bah, Ya. Kumaha arek? kaulah 1,5 juta nya. Heeh. Kurang Ditawar. aja tuh, Bah. Ya, Batur mah pomo puluhan juta. puluhan juta tuh teh nu hayang jadi pejabat atuh bah ieu mah da lain yang jadi pejabat urang mah yang jadi pengusaha nu sukses kajian dagang cireng nu penting beunghar. Heeh. Tah dagang Mun cireng. pejabat mah heueuh. Tapi penghasilanana sarua jeung pejabat. Alabatan pejabat. Alabatan pejabat. Gitu, tak tapi gitu. lain ngarampok uang rakyat setebak kitu geuwat ya. Tanya kitu sok erek mah sakitu. Sabaraha bah. Sok, erek mah 10 juta. Ambeh tereh. Woro gaduh. Kakara ge biasa 1,5 juta jadi 10 juta nah gandakeun duit di mana geus alabatan pejabat ieu mah aya ngaganda-gandakeun duit. Sing bener ya. Yang beunghar teu. Hayang beunghar bah. Mata ka dieu ge jauh-jauh ti ditu urang ka dia hayang beunghar. Sok sakitu lah. Tok ku abah engke Geus kieu wae bah. Ngarah dealna ya. Da pamajikanna ngamah duitna 1 juta.
1 juta tah nu sawarena mah jang bekal tah pure ku aing teu barang akan datang ka diga aing puasa. Jamari ku mah kitu tong teuing maradang. Ya kumaha 1 juta. Nya geus sok 1 juta. Terus iya urang kudu mawa naon we syaratna. Geus teu kudu surut syarat ayeuna mangke ku abah digawean. Ge geus waktuna nama beunghar ieu. Geus waktuna pan. Waktuna teh Hayang tere bang. Sing sabar tuh pan, kayak geus waktuna mah beunghar. Lamun ngaraek sabar jang naon aing indit ka dukun atuh bah. Dadago wae, dadago wae. Oh iya di dadago nu nepikeun ka ieu aing kudu ngadagoana. Erek moal ieu teh. Erek bah sok sing bener. Sok. Terus kumaha we urang ayeuna? Geus ayeuna mah pan eta mah geus surut syarat lah, anu geus sararese syaratna nya. Tuh, alawe tuh itu tuh. Dina balong, sakur aya nu dina balong bawa. Aing kudu mawa naon itu na balong aya kana eta mah. Nahaun ceng gondok lain. Eta percaya heug teu kajeun eta mah. Aya hayang beunghar sok ala. Aya nu ungu. Oh kudu kumahakeun ieu ke kurang. Tong tanya. Tuh atuh bah. 1 juta jawaban tadi teh ngaromongkeun coba. Kudu mah 500 deui tambahan tadi teh. Eta. Iya. Eta nu ayana nu eta, ayana eta. Lu aing nyebutna iya. Geus eta we bawa. Tos saya teh ieu hungkul. Nya eta bawa. Moy. Bikeun atuh. Nu tadi na amplop. Bisa atuh ka dieu. Cicing heula aing. Tong berwit ambil tereh mah ya yang tereh beunghar mah tong sok kararese. Atuh bapan ieu ge nanta ka pamajikan tuh. Ka pamajikan yang ieu ge. Bro. Nah, Ya, tapi bener ya teh bah. Bener sok engke dagoan we geus waktuna nama beunghar. Enggak tuh nuhun ya bah. Iya. Cing. Ih, heula. Salah teh salaman teh. Cing. Toko coklat teh tadi bah. Ieu mah ieu. Buat balik buat. Bah. Misi. Dong. Diskaratil lu lila pisan deui ngawadul teh jalma teh. Aing cair ayeuna mah euy 1 juta. Tapi da aing ngukur kabagan 300. Ayeuna teh. Tah, kewe kasih usep ngomong deui aing. Da aing deket ke Karatul kudu ya. Aduh, aing masih bingung di mana teuing. Astagfirullahaladzim. Nah geuningan eta, rek naon ka dieu? Nah geuning di dieu genderuwo karek. Bok beungeut petan patul kieu anu nampurkeun aya naon? Urang ek ngamen ya dangukeun aku yang. Geus kadang celi aing geus. Yo, urang mah minta pangdudukeun ieu masih diwong barek lagi diwong. Apa tuh? Si Jiwa. Ya, kurang ya. Ya, ulang sok loba omongnya, loba omong. Ya, sok dudukeun. Oh, kali itu tuh lurus we terus. Kayak si Jiwong mah terus kayak aya imah. Moal nyasapkeun ieu teh. Moal aya imah warna koneng jiga tai jadi mantap. Teh lurus we kadinya eta imahnya nu koneng. Nya geus urang sieun bareng sorang mah urang ingin dideulanya. Jalma teh teu kurah karuh pisan sugan aing keur naon di dieu teh sugan aing pek teh keur nangan imah si Jiwong naik nangnya ka imah si Jiwong aing mah teu ngalalarti untung menang duit ieu teh. Aing jalan atuh cimoy yang beunghar teh astagfirullah teh. Da ieu nu kieu pat. Aya manusia sejenis kieu nya nih karek manggih. Ya ganeng, tadi aya nu neangan maneh. Ih atuh cimeng aing nyeuris ya teh. Aduh sia lalahunan gra. Heueuh ganeng heula tadi aya nu neangan maneh. Kegeunaan mah manuk kitu di leuweung sia teh. Nyaho aing teh ngamen ek neangan duit. Ya ganeng ai sia. Ngamen ka bagong beure sia. Ganeng naon ek ngamen ek lagu naon sia. Aing ek ngomong aya neangan maneh. Saha? Nyaho da lalaki botongna teh gede teh juga nureuna 8 bulan. Pingkong lain. Pendek. Heeh. Pendek mah pendek buntet. Bawa-bawa Mang Yadi ieu si Cimoy. Ada Mang Yadi. Cih siapa paneta teh nu boga ieu teh anu aing bisa nginjem duit sia teh. Ka jadi daeng mah tah apa. Ieu maneh ke miluan sia meuli sekin kana naon ti mana eta Tanya apa lagi duit nage ti mana nih? Kapan aing menang nginjem kenapa aing mah teu usah. Abang nginjam. Tong ka parasea aing beres. Namun deui maneh aing keur mumet kieu aya maneh deui pisan aing mah. Aing ngabejaan maneh. Bae da aing mah teh ngabejaan. Aing tayang bejaan. Kali-kali aing mentong ngamen aing golang begi. Pecet deui aing Oh, kitu. tata kali arurus. Aing kemarin duit ka maneh. Aing nyebut. Buat gano atuh aing Cimoy. Oh, terus ayo asik aing. Geus sia-sia panggil jeung sorangan teh geuning. Jeung aing buker ke Geraratil ieu teh. Halo, gimana? Cair? Cair. Dealnya 700. Jadi gimana ini dibaginya? Ditambahan deui teh 300 satu set aing di Geraratil pan ieu. Ayo satu 350. Geus lah, 50. Itu sorangan ieu. Nanti umur mau dibikin di sorangan ieu tah dulu.
Kok PG ya ayeuna mah cang ka rumah bae cang bagi-bagi. Ayo anu eta daftar ada melek pek. Lah bisa tetawarna euy. Si eta mah kitu melek pek geus aneh wa. Kita mah tepakan geranya nempon dia dan percayaan set euy ka urang. Pan cewek ge benar. Oh, bangetna jiga dukun. Set bener. Sama tadi ya setnya ulah sokat beda mesti karena dunia ta set. Jadi kita jadi poek set nampak urang coba sugan aya imahan eueuh di leuweung da percaya itu jalma pan. Ya si jiwa mah ciri-ciri jalma gering. Gering eta gering pisan si jiwa mah. Nah gitunya. Nah, ulah kada mah mesti karena eta geus dah. Sangka imah ya bagi-bagi lah aing hayang ngopi wa. Siap lah. Siap tuan. Cimoy. Malah kena ku mana Jo? Sini tah dari kusorangan atuh kan tadi dibere petunjuk mah. Tah geuning di dieu ya. Mah ya Ieu di di mana? teang-teangan teh ya. Kumaha da Raman? Alhamdulillah. Aduh, di mana Mang Yadi? Ngahaja. Iya Mang Yadi itu di belahan itu Gunung Batu. Ya, kumaha. Ya kumaha ya. Rek di benerkeun moal. Ya gitu Mang Yadi Oh, kan. kumaha ya kumaha. Kan urang teh keur ikhtiar jadinya. Lain eueuh beja naon urang teh panai eueuh mek naon bejagenan percuma. Ya. Urang teh tadi geus nya biasalah geus ikhtiar gitu. Ya, terus Alhamdulillah ke cenah isukan tungguan hasilna 2 atau 3 minggu. aduh, mani geuning lila. Kita kumaha deui ngaranna ge usaha tuh Mang Yadi. Ya, Mang Jiwong teh geus lila geus rek 3 tahun, hutangna 3 tahun Mang Jiwong. Tah, geus 3 tahun bayar. Itu lila kumaha pan eueuh jang bayarna teh teh. Datang malor we gra. Cing, ulah sok pasti aja pemajikan. Yang harapan urang. Ya. Nya Mang Nah, Yadi gitu. nya. Rek bayarna. Lamun aya teh mah ini kurang dibayar. Ulah seorang nu naik, urang nu kudu nu naik. Seorang mah cicing, handap cicingnya, handap cicing. Gitu. Rek kumaha ayeuna? Kieu, Mang Yadi nya. Urang teh lain bung bayar. Aya duit mah. Ngan tadi teh urang teh geus ti dukun. Terus? We cek dukun teh daguan we sabulan atau 2 bulan bakal hasil cenah kitu. Tah malam mah urang dibere yeuna erek ku Mang Yadi ieu bae ulah masalah urang. Ieu mah urang teu butuh duit urang mah. Kieu ya Mang Yadi. Daripada ayeuna Mang Yadi hayu we dicarekan ku dunungan jang lagi ka urang. Nya. Tah, ambeh teu dicarekan, ayeuna urang nginjem duit di Mang Yadi. Kang geus nginjem duit, heuk jang naon? Heeh, urang teh nginjem duit jang bakal tepikeun ka bulan isukan urang hasil. Tah si duit eta anu sawarehna jang bekel nya moy. Anu sawarehna ku Mang Yadi bikeun ka ditu, ya api-apina hasil lagi ka urang gitu. Keisukan dibayar sekalian. Bener eta teh. Nya teh bener kumaha urang Ari kitu mah kurang dibere. Pokona mah jeung beuteun Mang Yadi ge kurang dibeli isukan mah. Aing geus kitu mah, geus pugu mah nya. Ya mah ulah ngabohong deui, urang geus lieur nya gimana ya. Gampang ke lamun kira-kira teu percaya mah atawa aya kitu kieu tang ke aya jaminanna pamajikan teh. Ya, payahna ayeuna mah ulah ngabohongnya, ya urang mere sakayana ieu, jang lempang sorangannya. Jang lempang. Hitung-hitung ka ditu Mang Yadinya. Mang Yadi ka ditu teh dicarekan. Ieu bawa tah. Oh iya kadunungan ieu bapangi jeung si Jiwong tah aya perhatianna mere sakit kesesana mah isukan kitu nya. Oh, kitu urang bebenyana. Heeh. Mang Yadi mau dicarekan. Urang boga bekel. Isukan dibayar. Kitu dealnya. Pan urang bisi. Oh iya dealnya. Nya. Oi. Nya. Mang Yadi enak kemana? Be, ada mau disuguhan kopi eueuh. Entong lah nya coba. Itu wae nya. Aing geus kitu mah. Keur bejakeun. Nuhun Mang Yadi. Wah. Ulah cimoy. Nyaon yang belengep teh saha. Lumayan. Nah kumaneh deui sama bagian duit mah. Iya kumaneh pelakeun tah duit kumaneh. Ya, berarti berdukun eta rada bener moy. Kakara ge datang ka ditu ayeuna geus balik geus menang di duit. Geus nya pelakeun nya. Jeung maneh got. Kayak urang IQ cara memahami asal lieur teh ieu. Nah urang nu bodoh apa itu nu pinternya? Ada pusing ya hulu ya. Aing mah